Purasun lur mancing di Cileunca. Deui dapat Cileunca. Nyebrang. Kapentas. Tuh. Nyenak kebenyit itu. Wah, nyenak kebenyit rame tuh. Nyebrang. Nyenak kebenyit. Wah. Bari ngasuh mancing di spot Cieurih. Nuju ke spot Mang Ratno. Oh, seberang. Oh, woi tuh. Kru tuh. Tuh di pentas lur, waduh laki tungkul ngebreng-breng gitu. Spot Cieurih. Mancing di mana? Kemana? Cieurih. Wah. Cieurih mantap. Tuh. Tuh, nyampe lur, pentas. Cuman 3 menit. Kemana? Kala cicing cari. Sampurasun lur, mancing ngaprak di bendungan situ Cileunca, spot Cieurih. Nyebrang 10.000 sareng rakit sareng nyebrang ngirak di rakit Mang Ratno. Aduh rakitna laluasa enakeun, bersih di rakitna, kaurus rakitna, sangutanana insyaallah lumayan lah. Tuh di rancangan ku yo bebenyit tuh. Weh tuh balolodog tuh. Nyengir. Tuh, mantap pula tuh. Tuh, Mang Aceh tuh. Wah, Ipin tuh, Mang Empot, Mang Ded tuh. Separa kanca yang tuh. Mancing muru sore. Namanya Jol. Selamat menyaksikan sarang daya fishing. Mugi anu nonton yuk sini paparinan kesehatan, kalancaran rezekina, parinan kesuksesan. Amin. Selamat menyaksikan. Strike, Ipin strike tuh. Ipin strike. Sair dan sair. Wah, gede tuh. Wah, mantap bos. Sudah malah diajak kagon. Cancing mau dibawa deui. Salah teh pamolah kitu teh. Amun eupan dihanap. Useup nu hanap. Eupan mah anu lukut. Useup hanap. Eupan mah kaluna kulukut geura sok.
Kalau kedua tuh, waduh, strike, oi, oi, Mang Aceh strike, oi, aduh, kuma, karaosna, Ngurunyut. ngurunyut, strike, YouTuber strike euy. YouTuber strike, nah, Tahan. dengan taran lauk ya, ya, nah jadi dikil. Seberapa kali orang dari kita orang Tihan apa euy? Metawat ya. Baru nyangkut lagi alus. saha dina teh. Mana main kieu wae ti. No. Ari maghrib disiksa di tenggelan ku awi di sisi jalan. Udah ayeuna urang ngaliwat teu nulungan dia. Bingung. Ai Ka moal henteu saha sia urang. ai ku keluargana mah. Jero 6 kilometer 4 meter. Untung gegere mah ngalung ge. Wah itu tumanan jauh mah bakal jauh we. Sepuluh kurang kumaha jero eta. Da mah cuman kuat ngalaleos, kuat ngaleplos euy. Nyata kali euy mah, aduh kalau kelede. Perat eta mah. Teu nimang teh perteuing percagakna. Kare kiri strike euy. Aduh. Ade jadi di kalakai. Heeh. Aya mentok. Aduh, panis. Shoot strike boy. Strike euy. Wah, Butuh nilai lauk asli. Ikan Papua ieu moy. Lauk asli Cileunca. Kana kenal naik tanggal lain. ikan lokal. Buat KHD naik karena lukut tadi. Palingan ya tepati ayo namanya tepati sumuhun gitu kok Bapak. Nah kamarinya itu sama meh dirawat di rumah sakit. Pangan dirawat lah di rumah sakit. Non fungsi dirawat. Nah, cager balik ka ieu. Lamun teu dicaekan ku indung urang, moal urang mah moal nepo-nepo ka bapak urang. Kan indung urang nyarekan. Dirakus maneh. Bapak gering. Teu nempo pisan. Ari indung gering maneh ti buburanjat pangheulana. Atuh da. Tah, teu beres. Cusuk cenah kumaneh pecakan asupan sakal sok cenah. Asal si Rudi eureunkeun heula. Si Rudi dieureunkeun. Sekali lancar, 2 kali lancar, 3 kali lancar. Itu Bapak. 4 kali lancar eta deui. Pas kena kali 5 kalina manag. Kena kali manag. Heeh. Mimiti pisan tah muka 5 kali mah. Managna teh 4 juta. Mimiti teh. Gede kan? Ieu tah nu lembutna pisan. Bahwa orang kan eta istilah kopi lanjut pengajikan dia. Aya cing dia pecakan cing antara bedakeun cing kana jalu jeung kana bikan. Bedakeun kumaha aya peningkatan teu. Opek susuna ningkat eta alus kana susuna. Tong buruk itu batok kalapa wae ngan halus. Asli kitu mah. Gede. Girideng teuing.
Halah tadi geruduk teuing. Gede euy. Na upan. Alhamdulillah. Hasil akhir. Dirakit Mang Ratno pentas, tapi teu sangutanana teu ka video, sangutanana sangutan wengi di maghrib duki jam 10 siang nama nyud-nyud hungkul nyarangut nama wengi teu ka video seet baterena. Alhamdulillah aya lumayan narampah hasil akhir channel Daya Fishing tonton teras nganuhunkeun ka sadayana. Wassalam.